Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun si Bopeng biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka sumuhun aki winara bari tungkul. Nya kitu wae tamanya. Atuh aki rek kacai heula. Bari jung aki cakra cengkat tina diukna, kojengkang ka tukang bari babatukan. Duit kadinya nya kanca, mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Isukna ngabarengan panon poe meletek ti belah wetan. Winara teu poho bari ngucapkeun bismillah. Marangan lengkahna numunggaran. Nurungtug ninggalkeun padepokan Gunung Talaga Bodas. Kuncung-kuncung teh muruh heula ke Pasir Anjing. Rek manggihan nu jadi inung bapa. Sakalian bari pupulih. Ngebrehkeun pamaksudanana. Dadaku nama. Ngawungkul pikeun nambahan luang pangalaman. Puguh seusehan nama sapamadegan jeung aki cakra. Inung bapa winara ge nyaluyuan. Ngajurung laku bari dibarengan ku pangduana. Kungsi winara diandeg. Teu kudu gurung gusuh cenah. Ngandak we heula di Pasir Anjing saminggu 2 minggu mah. Tapi winara teu beunang diandeg. Bakuna mah ari dilaila campur gaweul jeung inung bapa teh bisi matak mugagkeun pamaksudan. Maklum ngarasa sonotea. Dirarasakeun mah matak berat engkatkeun mujur. Kitu alasan winara nu diasongkeun ka inung bapana harita. Nya geus kitu mah teu majar kumaha. Berat tinggal berat, sono tinggal sono. Maksud winara rek init harita teh ku inung bapana didinan oge. Kira-kira geus rada beurang inditna ti Pasir Anjing teh. Manehna kebat muru kajang kurang. Beak jang kurang beras kadangdeur. Manggih deui wana seda, Tegal Gede, Jati, nu akhirna anjog kawana raja. Tidinya leok mengkol ngenca ngeliwatan pasar. Geus kitu leok deui ka katuhu ngambah jalan nu ka Cinunuk. Memeh Sindang Sari breh manggih jamatan Cimanuk. Reg winara ngaraneg heula. Ret nempo ka handap. Caina kabeneran keur herang. Jorojoy we atuh. Make hayang mandi heula. Pantesna teh genah teu teuleuman.
teu panjang mikir, bilang we. Winara luncat ka handap, celek luhureun batu nu cukup oge gedena. Baragada we muka pakaian, brus ancrub sarta terus teu teuleuman, teu beda ti meri. Jigana teh ngan sakadar supaya seger mandi sotenan. Da teu kungsi heula manehna geus hanjat deui, rap di baju. Geus kitu heg manehna luak liuk, bangun aya nu ditempoan. Kop kana beungkeut sirahna. Minangkana mah totopongna. Usai-usai bangun nu heseueun aker. Geus kitu heg manehna ngeunteung kana cai. Teu pupuguh. Bet serengeh we seuri sorangan. Beres ya. Pokna gerentes. Jurerat manehna luncat ka luhur. Celek nincak jalan. Gidi gue nuluykeun lumakuna. Srog kalembur Sinangsari. Breh aya warung kadaharan. Pernahna sisi jalan. Koloyong we manehna nyampeurkeun wabangunan warung. Gek diuk dina bangku panjang. Tina awi guluntungan. Anu keur didariukan ku nu ngaropi. Punten kulan. Bade ngiring sakedik mah. Pokna bari rada ngised diukna teh. Aya uras kitu nyai. Winara nanyakeun leupeut ka budak lanjang anu harita keur ngaladangan. Rindat panonna sakilat ka nyi lanjang. Geus kitu ret kana dadasar nu dieusi ku rupa-rupa kadaharan. Paragbag dina piring. Malah aya nu dicecempehan sagala. Ih. Nu ditanya teh kalah ka ngabirig-bidig bari mundur. Mireungeuh beungeut Winara nu dianggapna teu parok jeung batur meureun. Garicu kariwed jiga tapak kasakit kuris. Nah ditaros teh kalah ka ngabirig-bidig nyai. Winara bari ngahehe. Nyata-nyata we nu balilu. Kalah ka tatanya si laing mah. Sakitu nu ditanya sieun teh. Rek ngopi mah ngopi we atuh. Da geuring tah uras balata. Ceuk salah saurang nu ngopi di dinya nyentak ka Winara. Sieun kunaon kitu. Winara bener-bener ngebrehkeun lelewa anu teu ngarti. Heg malik kanu nyentak cikeneh teh. Bari tepetot ngahehe. Sieunan ku salaing. Na teu ngarasa kitu ha. Gableg dodonges teh jiga jurig-guris. Sajabana ti nyentak teh bari jeung ti poporongos sagala. Baguna mah ku datangna Winara ka dinya teh teu beda we tinu diganggu kanikmatanana. Memang manehna teh keur ngalilindeuk Nyi Lanjang. Anu murah imut kempot pipi. Kari-kari ayeuna jadi giras. Ngejat lantaran sieun kuno anyar datang. Atuh kieu-kieu ge. Damelan pangeran. Teu sae moyok antep-antepan kitu baraya. Margi eta teh sami we sareng moyok kanu ngadamelna. Kalah ka ngecabrok ke Musa. Munda gor kayaknya. Bebengok nu bopeng teh tuman. Baturna nu keur pacenta-centa jeung Winara ngagantawang milu nemrong. Manehna teh ngaranna si Bahro. Kasebut jelema geuras barangasan, urang lembur bebedahan. Ari nu tadi ngaranna Musa. Manehna teh sobat dalitna, sarua deui pada urang bebedahan. Moal kasanggakeun nun. Beungeut kuring bade didagor teu puguh mah. Winara bari ngaret ka si Bahro. Kalah ka nembal-nembal juri-guris teh. Cingan moal dibikeun teh ku aing urang gejerot geura. Nyarita kitu teh bari jung we nangtung tina diukna. Rog kareupeun Winara nu tetep diuk. Teu anta parah deui ngan hiuk we. Peureupna dihembatkeun. Bener-bener rek ngagejerot kana beungeut. Namun hampang leungeun aker kesilah. Winara ngagentak ngagerakeun leungeun katuhu. Nu harita keur nyenyekel uras. Meunang nyoelkeun kana sambal oncom.
atuh plok we uras nu pinuh ku sambal teh beneran kana panon katuna si Bahro sedengkeun dengan katuh Winara sakilat geus ngadorong beteungna. Aduh si Bahro kontan ngagero lantaran panonna karasa jadi perih jeung panas sareng badanna ngadurug mundur sawatara lengkah. Kanca dangu ngaran-ngaran sambal digisik kana panon pogo we daek teu daek jadi gugurubugan sorangan jeung aduh-aduhan. Musa ngagentak muru maksudna mah meureun rek nulungan tapi kacida suena lantaran ari marukana si Bahro mah nu muru teh tangtu jelema anu berod sasakuris teh barang nyampe kana habek teh ditinggang mener pisan kana cukang irungna. Aduh nanaon ieu teh Bahro dewek ieu mah. Si Musa ngajengkang bari nungkup irungna nu boborot bijil kecap tina irungna. Aduh ampura euy Musa sugan teh si berod si bopeng tah. Si Bahro bari rucang-ricang panonna teu sirikna dibelel-belel. Mireung si Musa baturna keur nyusutan getih tina irung ku sarungna. Ari Winara mah jongjon we cecelebekan nuluykeun hanca ngadahar uras nu sapotong deui. Tapi najan kitu teu burung we. Ari iatna mah bisi eta dua jalma teh aya maksud anu goreng. Desahanteun atuh hayang males narajang. Kurang ajar sia. Sugan hayang dikieu ieu. Ceuk Musa bersabrut we. Ngumbar peureupna. Tapi sakilat ku Winara peureub Musa teh ditampanan ku dampal leungeunna. Sarta bari teukeun ka belah kenca. Atuh solontot deui badan Musa kabawa ku tanaga gempuranana. Cedah. Sirahna neungar tihang. Aduh. Musa deui ngagero. Jarig jeug. Manehna jajarig-jeugan. Kawasna bae ngarasa lieur meureun. Kawantu sirah diadu jeung tihang. Ngalawan sia. Si Bahro nyereudeg sanggeus mireung baturna jajarig-jeugan teh. Nafsuna beuki ngabudael. Dumeh tadi asa diwiwirang. Oge lantaran peureupna ngadon nyasab kana beungeut sobatna. Ujug-ujug kadenge aya nu nyakakak. Mana horeng aki-aki sisi pager anu seuri teh. Geus rada lila manehna ngajanteng nyerangkeun nu keur hoghag. Garomod oge kanyataanna mah euy teu beunang dihina basa. Pokna ngebrehkeun pamujina ka Winara. Ari nu dipujina sanggeusna Musa neungar tihang jeung Bahro naranjang nganjeleng we luncat ka tengah jalan koral. Lantaran ceuk pamikirna sanu nyaho ieu dua jelema teh tangtu bakal ngajak riributan. Puguh galagatna geus natrat. Memang teu salah tina ijiranana. Harita teh si Bahro nuturkeun ngajorerat kapal bah Winara. Heu we peureupna diheumbatkeun deui. Nya bener andika nya barang asan geuning. Winara bari ngagerakeun leungeunna seperti tadi. Nampa peureub lawan kibal. Diteueulkeun ka handap solonton. Bro we Bahro nyungkruk kabawa ku tanaga gempuranna sorangan. Jadah sia. Bahro beuki nafsu, ringal hudang, sebrut, peureupna ngadius deui. Nya bener nya andika mah ngajak ngesang. Winara ngan ukur jingkrak dinegerakan hap-hap pindah. Bari saeutik ya tacandaekeun males narajang. Moal kakak nya capek sia setan. Bahro ngagentak malik deui, kilek sebrut, peureupna terus diumbar. Paparahna mah hayang mepeg cukang irung. Heup ah. Winara nyorowok, lep ngareundeuk, ngagunakeun gerakan monyet rengkod. Sirana ngagilek, sedang sukuna kenca katuhu ditekuk rengkuh. Badana ngagibeg ka belah kenca. Ngabarengan leungeun katuhuna. Bret. Teu ampun deui. Kulit beuteung si Bahro beunang dijamret.
Aduh, tobat. Si Bahro lain deui kocek dengekna. Kulit beteungna asa coplok. Sabot kitu, kadenge tukangan winara aya nu nyeureudeg, nu tayalian Musa. Sanggeus sirahna teu lendang tina liurna, ngagentak ngajorelat ka tukangan winara. Maksudna mah rek bebela ka kisobat. Rokaya. Winara geus cukup ringeus. Suku kenca diputer, sedang sukatuna anu memang nanti tadi masih keneh dina gerakan monyet rengkod. Ditarik ka tukang, ngabarengan badana anu malik. Ku kituna, pasanganna teh ayeuna mah jadi dina pasangan Depok. Waktu si Musa nyeureudeg ka hareupeunana, sakilat dengan winara kenca katuna nyanggap beteungna, bari didorong ka luhur. Nah atuh anak koleang teh teu ampun deui. Badana Musa ngalayang teu beda we ti nu ngarumpak catang. Juralit, kebut. Manehna ngajurah roh nangkuban. Winara ngahehe bari mundur lalaunan. Ulah sorogot tuh atuh. Ailir keneh malur. Pokna ngabawaleh. Mutuh matak nambah-nambah ngagedurna amarah lawan. Durik-durik sia. Musa ngagentak ngagurinyal hudang. Amakanana ngahegak. Ciciren keur ngandung amarah nu pohara. Sabot kitu, Bahro ngeteyep kagigireun Musa. Heg silih reret. Winara cingceung. Geus teg we pamikirna, moal salah deui. Lawanna teh bakal narajang babarengan. Teu mencog deui. Mani sakicep naker, duanana nyeureudeg ngabarengan gempuran bereupna. Tapi orokaya. Winara oge teh eleh kesit. Kalawan sakilat naker manehna nyumputkeun badana dina gerakan monyet ngemil. Jerelat, ngejat ke belah kenca. Ceret! Indung suku si Bahro dijejek satakerna. Aduh! Si Bahro ngagero bari engke-engkean karasana nyeri pisan. Sabot kitu, kalawan sakicep naker winara geus ngagilek nyerong ka belah katuhu 80 derajat. Serog ngagunakeun jalan jero. Anu dibarengan ku gempuran bereupna. Tuk-tuk! Teu salah. Dua tonjokan bereup katuna ngahancak careham jeung palipisan si Bahro jadi sasaran. Oh! Koleab, kebut. Badana nangkarak bengkang. Setan sia. Musa ngagorowok bari ngaheumbatkeun bereupna. Kaula mah jelema. Lain setan cara andika. Winara nambalang bari ngagentak mundur setengah lengkah. Des! Pikiran Musa beunang dihanca ku teungeulan potong tunggal. Aduh. Musa ngagero bari kekarepengan. Tacan ge manehna bisa naon-naon. Winara geus ngangsor manten ngagunakeun jalan jero. Bari hiuk cebron. Ulu angeunna dibentur ku peureup buleud. Duh. Teu salah deui. Musa ngahanyu. Sabot kitu, karawak pepeuteuyanna ditewak bari ditarik. Sarta disampakeun kutu nyelan tuurna ngabeset kana beuteung. Duh. Musa terus ngaharekang teu beda we tinu rek ngajuru. Panonna burial buncelik. Sabot kitu, duk. Katurug katutuh disusul ku dua tonjokan ngahakan palipisanana. Aduh. Antukna Musa ngagerung, koleab, blak we ngabebengkang moe tarang di tengah jalan. Sedengkeun si Bahro nu keur waktu tadi ngagedebut, ngagentak manehna gurinyal deui. Ret kawinara anu keur nonggongan. Teu panjang mikir, seret we manehna mesat peso balatina. Maksudna mah rek dilempagkeun kana tonggongna nu jadi lawan. Tapi kakara oge diheumbatkeun, hiu, pretrak. Ujug-ujug aya batu leutik ngabentur kana pigeulangna. Aduh. Si Bahro ngagero, bari leungeunna kekarepengan. Sarta peso balatina mecleng kageuweungkeun. Lain petala laki, ngabohongan mah jalu. Kadenge nu nyarita bari ngahehe. Mana horeng teh si Aki, anu masih keneh ngajanteng si pager. Ret ka si Bahro, anu keur pupuringisan bari leungeunna kekerepengan. Sarta teu jauh ti manehna aya peso balati ngagoler. Ret deui ka si Aki keur
nyerengeh we bari ngajengjen sisi pager. Naon kitu Ki? Winara nanyakeun, da puguh teu ngarti meus-meus acan. Eta lawan hidup tanu saurang. Si Aki bari nunjuk ka Bahro. Rek ngabongohan ka hidup, maledogeun peso balatina. Teu gableg cedo jelema teh. Keur mangga hurup, ayo, maka rek ngabongohan. Leuh, kitu kara. Aduh, atuh nuhun atuh Ki. Winara kontan nganuhunkeun. Koloyong we manehna nyampeurkeun aki-aki. Song ngajak sasalaman. Teu kudu nganuhunkeun jalu. Aki mah geuleuh we. Ari mireung hayam lisung teh. Lainna naon. Bakuna mah ieu teh bet ngadon ributan di dieu. Satuluyna si Aki narengteng. Taeun Aki kawit nama. Bari derak-dak we ku Winara diterangkeun alatanana. Gitunya. Harian atuh boga rurupaan teh bet ruksak kitu. Si Aki teh sangeunana naker nyaritana teh. Tapi teu nanaon jalu. Da lain menang urang lain. Aki satuluyna nandeskeun caritaanana. Mohon Aki. Winara ngahaminan. Teu bangun nyeri hate disebut ruksak teh. Tadi kungsi. Eta meuli urasna. Aki nanyakeun. Kantos hiji Aki. Nyata kabujang ribut. Teu nanaon lah. Hayu we ayeuna mah. Urang ka imah Aki. Uras bae mah loba di Aki oge. Nyarita kitu teh bari heg Winara teh dikaleng tak-takna diajakan indit. Bahro jeung Musa mah cul we diarantep. Harita teh kakara ting karuniang harudang. Kanca dangu sadayana pikeun Winara mah. Jadi kauntungan nu lain saeutik-saeutik tepung jeung si Aki teh. Ngaranna mah Mulnasan, pituin urang Sindang Sari. Harita teh sanggeusna datang ka imah bener we. Disuguhanana ku uras meuni metung dina boboko. Gorenganana dina blek kerupuk diasongkeun jeung blekna. Ari si mana horeng, Aki Mulnasan teh tukang nyieunnan uras. Dagangkeuneun di warung Nyilanjang tea. Nu nyieunna mah Nini Omoh, bojona Aki Mulnasan. Dibantuan ku Momon, incuna ti anakna nu cikal. Ki Asju nu geus imah-imah di Dungus Cili. Bari ngobrol, gelendut bae Aki Mulnasan teh nyaleser kana kaayaan Winara. Nanyakeun ti mana padumukan jeung naon pamaksudanana. Pangna ngulampreng ka wewengkon Sindang Sari. Teh sabeleke paralak we ku Winara diterangkeun. Ngabejakeunana mah lemburna teh ti Pasir Anjing. Ngahaja lunta ti lembur teh samata-mata rek neangan pangalaman. Bari ongkoh mun manggih Saehu Mursid mah. Manehna teh aya karep hayang guguru deui. Gitunya. Ari eta hidup teh boga pangabisa teh. Ti saha? Aki Mulnasan nanyakeun guru Winara. Tipun bapa we Aki. Bah Sura. Winara ngabohong. Salah atuh lunta kapelabah dia majalu. Di daerah Gunung Talaga Bodas oge asana
Ya tah jawara kahot anu langka tandingan anak. Aki mulnasan bari semu-semu kerung-kerung tarangna. Saha kitu Aki? Winara deg-degan. Boa-boa nu dimaksud ku Aki mulnasan teh akina pribadi. Mun teu salah mah Ki Cakra ngaranna teh. Tapi da, teuing palebah mana padumukanana mah. Ngan cenah di daerah Talaga Bodas. Teu sakumaha jauh nah ti Pasir Anjing mah kabeh tongoh. Aki mulnasan bari ngareret ka Winara. Laras Aki da teu patos tebih. Mung lepat abdi mah eta we kudu terang. Walon Winara kapaksa ngebohong deui bae. Nyatang tuh hidup mah moal nyaho. Tapi dari bapak hidup mah piraku we teu ningaeun. Ona tara curut carita gitu ka hidup. Aki mulnasan terus nalengteng. Nu mawi Aki abdi teh upami katalanjuran teh mah abdi teh parantos ka pameng lunta tebih. Ieu nama abdi teh seja ngalap katiasa ka Aki we. Winara togmol hayang ngaguru ka Aki mulnasan. Lantaran pamikirna Aki mulnasan teh geus tangtu lain jalma jore-jore. Wawasena puguh geus kanyahoan. Waktu tadi teh ngagagakeun si Bahro nu rek gawe demit ti bongohna. Ngadon-ngadodoho ka manehna. Atuh salian ti eta wanohna ka Ki Cakra oge geus cukup dijadikeun ukuran. Yen Aki mulnasan teh sakurang-kurangna oge hiji jawara nu sajajar jeung akina. Ieu sababna nu matak togmoal we kumanehanana disaluuhan rek diguru ilmu panemuna. Tapi tumerapna ka Aki mulnasan lain deui ngaranjugna. Bareng ngadenge pamaksudan Winara kitu teh. Teu sangka bakal kadinya loyogna. Kumaha jalu? Dedengean teh rek ngaguru ka Aki. Aki mulnasan bari mencrong bangun hareugeun. Sumuhun Aki. Winara nembalna lalaunan. Rek ngaguru jeung uras. Jalu teh, nyaek bae. Nyeun nu kitu mah bisa. Tapi ari kudu ngajar ilmu geluat mah. Ampun paralun jalu. Aki teh teu bisa. Daya cupatna Aki mah bisa gelut teh jalu. Aki mulnasan nyaritana bari hahahehe. Namun Aki nasa piraku deui. Cek Aki ge teu bisa jalu. Eta meureunnya nyangka Aki bisa gelut teh dumeh tadi ngagagakeun nu rek ngabongohan ka hideup. Naon hesena pira ge maledog jalu. Apan bolon ge bisaeun kitu-kitu bae mah. Aki mulnasan gancang nempas bari keukeuh manehna nyebutkeun taya pangabisa. Aki mah teu hawatos-hawatoseun ka abdi teh. Winara teu sirikna ngalengis. Lain teu karunya jalu. Ari teu bisa banyak naon atuh nu kudu diajarkeun. Tapi kieu we atuh jalu. Ari keukeuh teuing mah hidup hayang nambahan pangarti. Ku Aki di bejaan pigurueun. Aki mulnasan bari neuteup seukeut. Saha kitu Aki? Winara mani haripeut. Mbah Widura. Di Padepokan Gunung Guntur. Baheula mah di dinya teh mangrupa tempat paguron anu kajojo oge. Nya teuing ari ayeuna mah. Nah masih keneh ngamuridkeun atawa henteu.
Coba we ku hidup datangan. Oh sugan kabiruyungan ku milikna kita oge. Aki mulnasan mere bolongan. Di Padepokan Gunung Guntur Aki. Di palih mana? Tapi Aki Winara nanyakeun lebah-lebahna. Nya cukup we jauh nama jalu. Eta teh bawahan Nagara Tengah. Ti dieu mah nyela bumi ngulon ngaler. Caket Gunung Guntur painten akinya numawi disebat Padepokan Gunung Guntur teh. Winara nanyakeun. Nya tetelana mah di suku Gunung Guntur. Nuhun atuh Aki. Bade dicobian di bujeng manawi ka bujeng keneh. Bari teu kasontenan di jalan. Winara geus karenyang we hayang gerajung miang. Ayeuna mah geus beurang teuing atuh walurat di jalana. Mending oge isukan we, isuk-isuk. Aki mulnasan ngahulag. Nya ujang. Ayeuna mah mondok we di dieu. Sanes lampahan caket ka Nagara Tengah teh. Nini omoh nu tita tadi ukur nyaksian nemrong anu keur ngawangkong. Nya kitu dah. Mending we mondok we heula di dieu. Ongkoh lain rek diajar nyeun uras teh kapan? Aki mulnasan geus mimiti ngaeh deui. Aki mah. Winara ngarindat bari nyarengeh. Ganca dangu kitu tah pamustunganana obrolan Aki mulnasan jeung Winara teh. Nu matak pantes upama disebutkeun kacida untungna pikeun Winara mah. Lantaran jadi ngabogaan katangtuan. Kamana manehna nya kudu ngajugjug. Sok padahal ku ajaman tadi mah. Luntana ti Padepokan akina teh ngan sakadar rek nuturkeun inung suku. Maksud neangan pangalaman. Bari sasatna sakaparan-paran. Kanca dangu. Isukna rebun-rebun keneh pisan. Winara geus pamitan ka Aki mulnasan. Jeung kanini omoh. Nu saterusna geudig we ngambah jalan jajahan. Nu berasna kadungus cili. Bari mawa harapan endah jero dadana. Susuganan cita-citana nu pageuh maneh sarta nu geus dipatri jeron ati bisa kalaksanakeun sagemlengna. Kukituna teh heran, lempangna teh terus ngadudud. Geus hayang geura nepi kanu dituju. Nu dijugjug teh kuncung-kuncung ka Nagara Tengah sakumaha ceuk panuduhanana Aki mulnasan. Datang ka Nagara Tengah kakara di dinya natanyakeun di mana pernahna Padepokan Gunung Guntur. Itu cenah tuh di ditu. Nu ditanya teh nuduhkeun palebah Gunung Guntur. Jalana kababakan Selaawi. Pokna deui mere katerangan bari nunjuk ka beulah kaler. Sanggeusna nuhunkeun geudig we. Winara init deui muru panuduhna teh. Anjog kababakan Selaawi. Heg nanyakeun deui. Kitu jeung kitu we. Akhirna manehna nepi ka palebah Curug Citiis. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang
Sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.